Alhamdulillah abah nikmat buka puasa nak. Syukur we hari nikmat mah dia pasti nikmat buka puasa mah. Dia enak teh buka puasa nak. Enak pisan din, mau agak-agak pokoknya mah. Lamun enak kudil ulah modal. Nah kunaon din, kudil ulah modal. Ulah we lebar lamun dipicen deui mah. Dasar nu gelo budug hanas didengekeun. Udin, Idin, Dil, yurang maghrib berjamaah. Oke bah. Yang geus abah rek kacai heula. Udin, Idin, Kudil, kadar ye geura taruang heula. Idin, Kudil, hayu tuang. Si abah geus ngagoroan, bisi ambak, lamun ambak si abah mah sok ngaduruk imah batur. Idin, hayu sieun kudil mah. Nya hayu. Sok geura tuang saaya-ayanya. Hayu atuh abah sareng tuangna. Sok Dil, tah sanguna awuran karbit menikmat. Si abah mah nitah aing paeh mahnya sangu di karbitan. Udin rek tarawehan. Arek atuh. Nyampernya ka imah kudil, kudilna rek ganti baju heula geus bau domba. Oke. Abah nuhun pisannya tos nyuguhan buka puasa. Sami-sami jang, ari kudil rek ka mana kitu? Erek kuwi abah rek tarawehan. Oh, rek tarawehan. Nya sok atuh kade di jalananya. Dil, si laing mah SMP Dago. Naon ya SMP Dago? Naon abah SMP Dago? SMP Dago teh sudah makan pulang dasar goblok. Dasar aki-aki. Udin, Idin, kudil balik heula rek salin baju. Nya sok Dil kade di jalananya lamun labu hudang deui we.